Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi ni Matri Rahayu ti kelas 10 IPA 2. Di dieu abdi bade ngawawancara narasumber nu namina Genta nyaeta salaku lanceuk abdi. Lanjut ke pertanyaan nu pertama. Kagiatan naon wae anu dilakukeun di bumi ku anjeunna? Kegiatan naon wae nu dilakukeun saatan bulan puasa mah nya paling iya sih. Mun isuk jam 9 jam 10 paling moe sareng olahraga. Paling pas masuk bulan puasa mah nya gitulah membantu mamah di bumi ngangkat galon, ke pasar, diberes bumi, bantuan masak. Itu kali. Ya, lanjut ke pertanyaan anu kadua. Ayeuna kan nuju bulan puasa, biasana menu naon nu paling dipikaresep kanggo ngabatalan? Pas jualan hayam. Jualan hayam. Pertanyaan anu katilu, kumaha suasana bulan puasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ieu? Jelas mah sedih sih nya bulan puasa ayeuna teh. Nu biasana jadi kegembiraan seluruh umat muslim ayeuna mah nyerumput di bumi teh bisa berjamaah, teh bisa silaturahmi, kos bukber bebarengan. Yang jelas suasana bulan Ramadan ayeuna mah pas yang sebelum-sebelumnya. Lanjut pertanyaan nu kaopat. Kumaha cara nyalira nyegah virus COVID-19? Dengan cicing di bumi, etosan mamah bapak, mendoakan mamah bapak sehat. Yang pasti mah sering-sering mun keluar sih langsung ibad, mun keluar ke warang, ya jadi lebih bikin lebih bersih lah. Pertanyaan anu kalima. Terus lamun bosen di bumi naon nu sering dilakukan atanapi teu kenging keluar bumi? Main game, nonton film, nonton TV, ngerian Adi. Ta aina ka pertanyaan anu terakhir, pertanyaan nu kagenep. Naon kagiatan nu dipikahoyong dilakukan lamun ke atos rengse COVID-19 ieu? Naonnya paling iya sih bingung paling iya kumpul sareng keluarga, silaturahmi sareng rencangan sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.